sarua seperti Malik bin Dinar nyana sok ngadengkeun nu caramah ngadengkeun ujung-ujungna teh si budak cenah caramah bisa amat nyana nama kata henteu nya cak Malik bin Dinar balik caramah aya nu marabok jelema di jalan cak Malik bin Dinar tas ngaji si mabok deres tamah aya nu tas ngadengkeun Kiai Ajuzina di sisi jalan ieu zaman kuari mah kos aritu jumangsa Malik bin Dinar kapanggih jeung nu mabok kas ngaji kas ngadengkeun ceramah mabok tolol da budak eta zaman baheula tuh kobok kuari mah marabok kabeh mabok dunia mabok cara mana ge mabok tas ngadengkeun ceramah jelema mabok di sisi jalan ngaco ai ngaco ceramah tolol da budak dakwah ya saudara marilah kita beribadah kepada Allah mabok waduh ieu budak cek Malik bin Dinar teh geus beres nyana ngaco mabok gedeprak atuh ngaran lagi mabok babudak bau anggur ku kabehan dicarekan ku kiai lagi dicarekan masyarakat nyarekan kabeh nyarekan emang si eta mah pagaweana kitu bae nyana mah mabok bae geus tenar di lembur eta mah pemabok lah kakap bae nu didatangkan ku Malik bin Dinar ke lah walau ka dicarekan ke mana pernah ngadoakeun teh cek Malik bin Dinar cari tinggal atuh ngadoakeun encan naon encan waka dicarekan teu beres ke urang doakeun lamun geus dididik geus didoakeun haji kieu we kakarak meunang diusir ge ai dididik encan didoakeun encan atuh ulah waka geus pernah encan tengah peuting ngadoakeun khusus ka nyana kiai encan urang mentek encan teu mere duit pan peuting mah amplopan mun di panggung mau panjang doana datang ka kesel mun kieu tangka turun deui ka dieu kieu deui naik deui ditanya kieu panjang amat bisi leutik amplopna tolong tak kiai sok panjang jasa ngadoana engke mah talian abang tak kiai panjang teh gitu sia ngadoa ambo doa hizib dibawa di luhur panggung teu beres tak kiai ondo tak kiai cek Malik bin Dinar gela. Iya, dulur-dulur kudu tarongton ya mabok. Teu pantes ieu asma Allah aya disungut nu mabok. Sedih amat ulama nyebutkeun Allah timbul tina sungut anu pinuh ku najis. Ngaran anu mulia Kangjeng Nabi urang ngaran Muhammad kaluar tina sungut nu najis. Coba cekena cokot ka dieu. Ember caian ka dieu moal cai ka dieu urang kumbah Malik bin Dinar. Aya masyarakat nu endek nuturkeun nu ngabantuan ngumbah. Wah. Sebab sia ge kumbahkeun ceuk. Ieu bagian mama bae ceuk. Kumbah dibersihan, dicalangakeun, dibersihan, dikumbah, kopro. Beres bersih kabeh matana ceulina dikumbah terus irungna diasup-asupan cai ngaranna ge nu mabok ieu beres antepkeun we di sisi jalan urang doakeun nya kabeh ngaminannya ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah laina naon ieu sedih jasa asma Gusti jeung asma Rasul Gusti timbul ti sungut nu mabok anu pinuh ku najis abdi teu suka jasa ngadegkeun ai kitu mah jelema anu tilok nyebut asma Gusti kafir teh munafik musyrik nyangakeun sadaya tapi ieu memeureun iman ka Gusti tinggal pangmerekeun bae taufik ku Gusti abdi sebagai kitu naon ngaranna katitipan ilmu ku Gusti abdi teu suka aya asma Gusti jeung asma Rasul Gusti kaluar ti sungut nu mabok. Diaminan ku kabeh anu beres.
tinggal tidak. Terus tinggal bubar kabeh. Barali. Kunaon aneh geura begitu masyarakat ka masjid subuh nyana geus saya dihareup. Nyeklan tasbih. Yang udah dijual nyonaon tas beh. Anu jelas kok kageteun kabeh ge. Kaget kabeh isa dihareup teh jelema berkieu bae. Gus azan geus dirita nungguan Malik bin Dinar ka masjid. Begitu Malik bin Dinar ka masjid, salat sunah rek salat subuh. Neuleuh eta jelema tungkul bae sabarang di deuleu. Ja ieu menukir kamari sore teh dibersihan sumur. Salat subuh, beres salat subuh langsung nasa salaman ka Malik bin Dinar. Kasalaman ka kabehan, kula saksian dek tobat mimiti kuari moal mabok-mabok deui. Tuh. Kabeh kaget masyarakat. Aya naon cenah ieu bisa kiamat. Kula nu nanya kita mah duaan bae. Aya naon coba ieu bisa kieu padahal ieu jawara bolong kota. Jadi kok kaler kidul ngan iman ka Allah. Tah, eta begitu baralik kabeh isuk-isuk kita ka Imam Malik bin Dinar. Dia bisa subuh aya di masjid kula. Tadi no parana saya beungeut jadi kula hayang mandi atuh ka masjid. Oh ya. Jai di Imam Batur mandi teh bebas. Ai di masjid bebas kana terus mandi, terus segala wudu segala rupa kula. Di sekolah teh balik aing pasti dicarekan cenah ku pamajikan. Daripada dicarekan mending ka masjid. Dan beres kene berarti. Dan beres atuh kos kitu mangaranna nyidam atuh. Sieun kana kolot masalah tah mah jeung ku. Balik tah ku ka jero masjid. Terus kula di dinya langsung nundutan, geus nundutan kula ka panggujung mama. Dalam keadaan normal. Mama teh eta sungut ulah sok digunakeun pake ngaran Allah nu mulya jeung nyebut-nyebut Rasul Allah lamun maneh lamun eta sungut sok najis tidinya kula sedih jasa mentak langsung udang kula mandi nu kadua memandi bebersih ngala wudu terus tahajud terus datang ka subuh ti mimiti kuari kula deuk mondok di mama toh eta teh naon doana luar biasa. Anu ceramah bebeakan, kesang juga leet. Dan pugu, eta ternyata nukuki Malik didatangan teh nu sugih tengah zakat. Bangsa politikus nu sok korupsi. Terus pemabok-pemabok, nu sok zina. Cukupnya nama ngadoakeun. Beres, jadi diberi hidayah ku Gusti Allah. Itulah dakwahna para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Jauh jasa diri urang maka martabat wali atau urang cinta baik ka wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala.